barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra baraya sadayana wilujeng patepang sok sanaos ti kaanggangan si Abah teu kenat-kenat ngadoakeun ka sadayana mudah-mudahan aya dina ginanjar kalujengan. Utamina anu biasa maneh ngadangukeun dongeng si Abah. Hapunten anu kasuhun dugi deungeut ayeuna si Abah teu acan namih deui seri Sidik Budak Ajaib nemai ka seri ke-14 15 sareng satarasna teh santai ka asa ka dugikeun margi si Abah nuju ka musibatan kenging sasasih nu ka pengker nya. Alhamdulillah ayeuna mah parantos sirikeun kringheuk parantos diajar deui laleng kahalu hingga mudah-mudahan tina musibah gebis tiasa damang deui sabari bihara-bihari deui. Geusan tiasa ngadugikeun deui acara-acara anu biasa maneh didangukeun ku kaum dangu sadayana. Sakitu ti lamsona wae ti si Abah sareng piduana mugi-mugi si Abah enggal sehat deui bisa neraskeun hancagarapan dongeng di barayakita.com. Wilujeng kantun hatur nuhun, salam baktos ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com